Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita mitra anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan di bumina Sarkum anu mana kadatangan ku Juragan Wira anu maksudna nyaeta rek pinjem duit. Janten ayeuna mati balik barayanya kapungkur Mbah Sarkum anu namut artos ka Juragan Wira teh ayeuna mah Juragan Wira anu rek minjem duit ka Sarkum. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos namah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Geus ayeuna mah da geus rengse. Kuring rek balik ya. Lantaran di imah geus aya anu nungguan bisi lila teuing. Oh, hok bae rek mulang mah. Sok atuh ka ditu. Ceuk Sarkum gap duanana sasalaman. Saterusna Juragan Wira ngaleos ninggalkeun eta imah bari mawa duit meunang injem. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna harita teh pasosore. Sabada balik ti pasar, Sarkum indit ka kebon lantaran hayang ningali pepelakan. Sadatangna ka kebon gok amprok jeung mangjana pagawena anu harita teh keur ngadeluk ngomean pager. Barang Sarkum datang mangjana ngareret. Aeh, geuning juragan. Ceuk mangjana bari seuri. Ayeuna mah nyebutna ge juragan ka Sarkum teh. Da puguh kadunungan saja batik itu Sarkum teh bager ka manehna. Keur naon euy? Iya juragan nuju ngadang dosan pageruksak. Oh, heuh sok atuh omean cing alusnya. Aeh, kumaha ari alpuket teh geus meujeunna di ala atawa acan? Tanya Sarkum nanyakeun alpuket. Rupina mah cekap juragan. Da tos karolot. Manggawe atuh uningaan. Oh, rek ditingali lamun geus karolot mah rek diborongkeun kanu boga jongko di pasar maksud teh. Lantaran manehna butuheun. Ceuk Sarkum terus ngaleos rek ningali tangkal alpuket. Sedengkeun jana neruskeun deui pagaweana ngomean pager lantaran hayang anggeus samemeh balik. Teu lila Sarkum anjog ka palebah tangkal alpuket. Katempo buahna teh meuni rantuy jeung garede. Samalah aya kana sababaraha tangkal alpuket teh sarta sarua leubeutna.
Wah, meni garede buah alpukat teh. Jeung deui katingalina mah geus karolot. Sigana cukup lamun di alat teh. Sarkum ngomong sorangan bari tatanggahan. Geus kitunya tuluy lelempangan bari ningalian pepelakan. Anu katempo meni harejo aralus jeung rupa-rupa. Sagala aya mitra da puguh sagala dipelak. Bareng jeung kitu lar aya saurang awewe ngaliwat ka pelebadinya. Kituna teh bari ngagandong suluh, leungeunna ngajingjing-jingjingan. Ningali kitu Sarkum ngareret terus melong ka eta awewe. Kaparengan eta awewe oge harita ngareret ka manehna. Prok dua pasang panon bantrok Sarkum hatena ngalenyap. Rupa-rupa kajadian zaman baheula ngadadak narembongan. Nyai geus di mana? Tanya Sarkum ka eta awewe anu tayalian teu Nyi Sarah pupotongana. Wangsul ti kebon, Kang. Walon Nyi Sarah leumpang nangarandeg beungeutna katempo burahay beureum. Nah, meningala suluh ku sorangan. Nu mawi teu aya piwarangeun. Nya janten kapaksa we abdi teh mulungan suluh tilas tuturus. Tambi teu aya teuing. Walon Nyi Sarah bari ngusap kesang ku tungtung samping. Nya ka mana tukang suluh anu geus biasa ngirim ka imah? Nu mawi duka ka mana datos aya kana saminggu langkungna anjeunna teh teu aya. Duka teu damang duka kumaha. Mangga tukang Sarkum abdi bade wangsul. Ceuk Nyi Sarah tuluy ngaleos. Kawasna teu hayang lila-lila aya di dinya lantaran sok kagagas. Inget ka zaman baheula, zaman Sarkum masih kene jadi salakina. Samalah Nyi Sarah marengan hirupna nepi ka 10 taun delana. Dina kayaan sangsara balangsak sagala teu boga sarata weureu seubeuh ku kanyerian. Tapi saenggeus hirup Sarkum aya dina kamajuan, tuluy menta pepegatan. Nyai, kehola sakodong. Ceuk Sarkum ngageruan ka Nyi Sarah. Ngadenge kitu Nyi Sarah ngaliuk. Aya naon deui, Kang? Tanya Nyi Sarah bari melong ka Sarkum. Kumaha ari si Ujang bejana nah cagor? Sarkum nanyakeun Jang Panji anu jadi anakna. Alhamdulillah cager si Ujang malantaran abdi oge. Candila tos ti ditu. Nya syukur ari cager mah. Tapi iraha cenah beres masantrena teh. Rupina mah moal alami deui. Akang teh pugu sono ka budak teh hayang panggih. Nya hayang panggih mah teang atuh ka ditu, Kang. Moal burung atoheun geura ditiang ku bapakna. Lantaran akang teh salila si Ujang idit masantren, can kungsi neang sakali-kali acan. Nya engke lamun aya waktu anu salse mah, akang rek neang ka ditu. Nya ari nungguan waktu anu salse mah rek iraha waktuna. Sabab apan akang mah sakitu riweuhna loba urusan. Hayu Kang, bisi kaburu burit abdi rek mulang. Nyi Sarah teu ngomong deui harita keneh tuluy ngaleos ninggalkeun Sarkum. Keur sajongjongan, Sarkum ngahuleng panon melong we ka Nyi Sarah anu keur leumpang. Sarah, hampura akang lantaran akang rumasa geus nganyerikeun. Sok padahal nyai teh saurang awewe anu kacidah hadena. Salilana teu weleh satuhu jeung satia marengan akang dina mangsa keur susah. Tah ayeuna akang geus beunghar sagala boga. Tapi urang teu bisa babarengan. Ceuk Sarkum gegerendeng ngomong sorangan bari anteng neuteup ka Nyi Sarah. Anu harita leumpangna geus beuki anggang. Jajantung Sarkum beut ratug deg-degan. Rupa Nyi Sarah jadi terus kokolebatan dina sawangan. Saking anteng ngalamun, Sarkum teu sadar lamun ti tadi di dinya geus aya Nyi Sawitri bojona. Samalah geus ngadengekeun kana sakabeh caritaana jeung Nyi Sarah. Nuju ningal naon, Kang? Tanya Nyi Sawitri ngadenge kitu puguh bae Sarkum mereuwas. Henteu ningali nanaon akang mah. Walon Sarkum bari jeung gugup. Piraku teu ningali nanaon meni olohok kitu. Nyi Sawitri tumanya deui paromana ka tara bangunan nu keuheul.
Bener akang mah teu ningali nanaon. Ulah bohong Kang. Lantaran abdi tadi geus nyaksian. Lamun akang bieu geus ngobrol jeung popotongan. Ya akang memang bieu ngobrol sakedeung jeung Sarah. Tapi da teu ngobrol ke nanaon ngan uku nanyakeun budak pungkul si Ujang. Pantaran geus lila akang teh teu panggih. Nya teu nanaon ari nanyakeun budak mah. Da memang anak akang. Tapi kahayang teh ngomong we atuh teh kudu disumput-sumput make jeung nyebut teu ningali nanaon sagala. Sok padahal geus ngobrol. Matak naon lamun akang teh bruk-brak ka abdi. Apan abdi teh pamajikan akang. Ceuk Nyi Sawitri panonna neuteub seukeut katara bangunan nu ambak. Nya hampura Nyai. Satadina akang teh sok sieun Nyai. Jadi salah paham anu matak teu ngomong. Tapi buktina mah angger we kitu kajadianna. Jeung deui pananya teh Nyai teu apa lamun akang ngobrol jeung Sarah. Geus ulah ngambek atuh hampura akangnya. Ceuk Sarkum bari neuteub ka bojona. Ngadenge kitu Nyi Sawitri unggeg terus imut meuni manis mata kresep anu ningali. Nya ayeuna mah ku abdi di hampura. Tapi awas ulah sakali-kali deui. Nya moal atuh. Keur kitu torojol mangjana nyampeurkeun. Juragan, pager tos beres. Tah ayeuna sawios pami akang bade wangsul. Nyapek bae rek balik mah. Tapi saacana cing pangalakeun heula alpukat satolombong mah nya. Keur peuyeumeuan di imah. Sakalian ngalah keur mamang. Tah sesana keun isukan rek diborongkeun ka nu boga jongkok. Nya Mang, tapi anu geus karolot ngalananya. Oh, sumuhun mangga. Sakalian alpukatna anturkeun ka imah nya Mang. Ceuk Sarkum geus kitu tuluy ngaleos rek balik bareng jeung bojona. Ari mangjana harita tuluy terekel naek kana tangkal alpukat. Nya terus ngala anu geus karolotna. Sanggeus meunang loba jerut turun tina tangkal. Alpukat diwadahan kana tolombong, sedengkeun keur manehna dipisahkeun kana kantong keresek. Rigidik tolombong dipanggul rek dianteurkeun ka imahna Sarkum. Kasugri kaum dangu kocapkeun mangsa alam peutingna. Sarkum harita keur diuk ngajentul sorangan di ruangan hareup. Nah aku naon aing teh jadi inget wae ka Nyi Sarah. Ti saprak tadi panggih jeung manehna aing jadi inget wae. Tapi aing inget kana kasatiaan jeung kanyaan anu sakitu gedena ka aing. Samalah manehna kacira belana kanu jadi salaki. Leuwih milih aing daripada nurut kana kahayang bapakna. Ceuk Sarkum ngomong dina sajroning hatena. Kolebat beungeut Nyi Sarah harita nembongan terus kokolebatan beut kawas anu ngalelewaan. Ae habet jadi kieu. Sarkum ngagerendeng ngomong sorangan samala terus ngusap beungeut. Kang, nah teu acan hoyong kulem? Tanya Nyi Sawitri harita kaluar ti kamar. Acan Sarah ki akang masa kedeung deui can tunduh. Naon Kang Sarkum? Sarah. Ceuk Nyi Sawitri bari nangtung hareupeun. Hampura Nyai akang teh salah pok. Walon Sarkum gugup jajantungna ratug hate deg-degan palaur pamajikanna ambak. Oh, akang can sare teh alatan keur mikiran popotongan. Tanya Nyi Sawitri panon neuteub seukeut ka Sarkum hatena panas ngaheab. Ari sabab jelas salakina keur mikiran Nyi Sarah pamajikanna anu baheula. Henteu Nyai, akang mah teu keur mikiran popotongan. Teu kudu mungkir Kang Sarkum. Aku we atuh ari nya mah. Lantaran tadi jelas pisan nyebut Sarah ka abdi. Nya mana kitu oge akang teh keur mikiran manehna. Kang Sarkum, ulah wani salingkuh ti abdi lantaran tangtu abdi moal bisa narima. Akang ulah coba-coba rek midua hate. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana tandes beungeutna katara nyiak beureum ambek kanu jadi salakina. Anu jelas keur mikiran Nyi Sarah popotonganna. Rengse ngomong kitu leos, Nyi Sawitri indit meuni ngajengkat. Sup ka jero kamar gebruk panto ditutupkeun. Ningali kitu sajongjongan Sarkum ngahuleng.
Tapi telila gura-giru nuturkeun asup ka jero kamar. Breh katempo bojona keur ngarimunan maneh ku simbut. Awakna ngarengkol yang hareup kana tembok. Sarkum gancang ngadeukeutan, gek diuk dina sisi ranjang. Panon melong weh ka bojona. Nyai, hampura akang rumah salah. Sarkum nyoba-nyoba nyarita ka bojona. Ngadenge kitu Nyi Sarah teu ngajawab. Ngan hatena we anu noro weco ngomong sorangan. Kang Sarkum, awas lamun anjeun wani hianat ka aing, rasakeun akibatna. Kitu deui sia Sarah, awas ya, lamun wani ngarebut salaki aing. Kitu ceuk gerentes hate Nyi Sawitri ngancam ka Sarkum jeung Nyi Sarah. Nyai pasti ambek ka akangnya. Hampura tadi akang teu dihaja nyebut Sarah ka Nyai. Tapi da akang teh teu boga maksudna naon. Ceuk Sarkum ngajak ngomong deui tapi Nyi Sawitri angger teu nembalan. Samalah harita teh teu ngaliuk-liuk acan nonggongan bari dikarimun ku simbut. Nyai. Sarkum ngageruan lalaunan, tapi Nyi Sawitri angger bae teu nembalan. Kulantaran kitu Sarkum teu ngomong deui sabab nyaho lamun bojona harita teh keur ngambek ka manehna. Goledag ngedeng gigireun panonna kucap kiceup neuteup kana lalangit. Lamunan ngabelesur kanu anggang nyipta-nyipta kanu can karuhan. Teu sakumaha lila, reup Sarkum sare tibra nepi ka isuk-isuk. Kasugri kaum dangu kocapkeun isukna kira wanci haneut moyan. Sarkum geus hudang samalah harita geus sagedang dan sabab poe tarik indit ka kota lantaran boga kaperluan. Ari Nyi Sawitri wayah kitu teh kakaranya-ring. Leos indit ka pancuran rek mandi tapi teu lila geus balik deui. Sup ka kamar gusat gesut disalin baju. Keur kitu torojol Sarkum nyampeurkeun pok ngomong ka bojona. Nyai, poe ayeuna akang teh rek indit ka kota. Lantaran boga keperluan anu penting. Tapi lamun Nyai rek milu mah hayu. Nya urang sakalian jalan-jalan, hitung-hitung piknik. Jeung deui bisi Nyai aya anu rek dibeuli. Ceuk Sarkum bari neuteup ka bojona anu kakararengse disalin baju. Ah moal Kang, jeung deui da abdi mah teu boga kaperluan. Nya lamun arek mah ajak we atuh popotongan akang. Ngarah aya anu maturan. Walon Nyi Sawitri nyaritana bari jeung ketus teu cara biasana. Ngomong naon ari Nyai? Ulah sok ka mana karep ari taun teh. Piraku akang kudu ngajak Nyi Sarah. Apan akang teh boga pamajikan anu sakieu geulisna. Nyai ulah salah paham. Sabab akang mah teu boga hate kadua leutik ka manehna. Jadi geus atuh ulah diomongkeun deui. Akang rumasa salah, samalah apan geus menta dihampura ti peuting keneh. Ceuk Sarkum bari neuteup ka bojona anu kerja medud baeud. Kumaha Nyai ngahampura ka akang? Tanya Sarkum gap kana tak-tak bojona. Kang Sarkum ayeuna ku abdi akang dihampura. Tapi awas ulah rek sakali-kali deui nyebut Sarah ka abdi. Jeung na deui kade omat akang ulah wani-wani salingkuh ti abdi. Komo deui lamun akang boga niat rek balik deui ka pamajikan akang anu baheula. Lamun eta dilakukeun, abdi moal ngahampura ka akang. Kumaha Kang Sarkum kaharti atawa henteu caritaan abdi? Tapi asa piraku lamun teu kaharti mah. Kaharti ku akang oge jeung deui teu kudu hariwang. Akang mah moal salingkuh ti Nyai. Piraku boga pamajikan sakieu geulisna masih kene boga niat midua hate. Ngan saukur Nyai hiji-hijina awewe anu ku akang dipika cinta, anu panggeulisna bahenol herang mencrang nyoy-nyoyan. Ah pokona mah anu pang sagalana we. Walon Sarkum bari seuri, ngadenge kitu Nyi Sawitri ukur imut ngarasa bunga. Nyai ayeuna akang rek inditnya bisi beurang teuing. Mangga Kang, tapi akang rek jeung saha indit ka kota teh?
Tanya Nyi Sawitri hate leutikna curiga inggi Sarkum ngajak Nyi Sarah. Ah, nya biasa we atuh jeung si Uyeh. Kunaon? Nyai curiganya ka Akang, bisi Akang rek ngajak popotongan. Teu kudu hariwang Nyai. Akang rek init ka kota teh jeung si Uyeh. Bisi cangcaya mah tanyakeun we ka jelmana. Lantaran manehna oge geus aya di dieu. Tuh keur diuk di teras. Nya abdi percaya Kang. Nuhun Nyai, ayo atuh Akang rek indit bisi burang teuing. Sarkum kaluar ti jero kamar dituturkeun ku bojona. Koloyong ka dapur ari maksudna rek bebeja ka maanah indungna anu harita keur popola. Sanggeus amproknya terus cacarita sakedeung. Geus kitu gura-giru muru kana teras, gok amprok jeung si Uyeh anu keur diuk bari ngelepus udud. Ayo urang indit bisi burang teuing. Mangga Kang, datos siap abdi mah. Walon si Uyeh jeung nangtung red ka Nyi Sawitri terus manggut. Ayo Akang rek inditnya. Mangga Kang, mugi cing ati-ati di jalan. Nya geus amitan mah Sarkum jeung si Uyeh naraek kana mobil. Gerung harita mobil dihirupan terus maju lalauna ninggalkeun pakarangan. Sanggeus salakina indit, sup Nyi Sawitri ka jero imah nyampeurkeun ka metohana rek mentuan popola. Lantaran karunya ka maanah bisi capeun. Kocapkeun sore na mitra, harita teh wanci bada asar. Nyi Sawitri keur diuk sorangan. Ngalange weh bari nempo kekembangan anu katempona keur meujeuna markar. Sedengkeun Sarkum harita teh can balik ti dayeuh. Asa barosen ieu teh. Unggal poe ngan ukur kieu cicing di imah. Hanjakal aing tadi teu milu ka Kang Sarkum. Lamun milu mah kawas narsep bisa jalan-jalan ka kota. Sakalian bisa barang beuli ka hayang aing. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan panon angger melong kaburuan. Salila aing aya di lembur. Jarang pisan ka mana. Kumaha atunya lamun ayeuna mah urang ulin we atuh ah. Kajen rek kudelingan lembur baripada cicing wae kala mata karesal. Kang Sarkum kawasna mah lila keneh kana balik. Ah, bener mending oge rek ulin. Nyi Sawitri jung cengkatina diukna sup ka jero imah kebat muru ka kamar. Serog kahareupeun kaca lomari gap kana sisir, sedot-sedot nyisiran buukna anu panjang. Dekul dangdan bari ngeunteung. Geus kitu serenge seuri terus gulak-gilek nyidikeun kana rupa jeung tangtungan anu memang geulis taya cawadeuna. Bener-bener geulis banget aing teh. Matak asa piraku lamun Kang Sarkum rek nyeleweng ti aing. Apan aing teh sakieu geulisna. Ceuk Nyi Sawitri muji sorangan. Geus kitu gagancangan kaluar ti kamar, gok amprok jeung maana metohana anu harita kakara balik ti pancuran. Ka mana Nyai? Mak, abdi teh bararosan ngantosan Kang Sarkum. Tapi can jol keneh. Tak kumargi kitu, tambi karesel abdi bade amang ka Titin. Oh, rek ka Titin nyajig bae atuh ka ditu ari karesel mah. Oh, ngaraya batur ngobrol teu sorangan wae. Mohon Mak, mangaturi kantunnya. Nyape ka ditu Nyai. Nyi Sawitri tuluy ngaleos indit ninggalkeun mitohana. Sedengkeun maana terus asup ka jero kamar rek ngajalankeun salat asar. Kocapkeun Nyi Sawitri harita teh terus leumpang ngagandeang. Lengkahna salse pisan lantaran maksuna oge rek jalan-jalan. Nyi Sawitri tuluy leumpang mapai jalan desa. Gok amprok jeung awewe salah saurang tetanggana ngobrol heula sakedeung. Nya geus kitu neruskeun deui leumpangna. Teu lila leok mengkol ka belah kenca maksuna rek ka imahna Titin. Tapi teu lila ngarandeg deui. Ah rek naon aing teh make ka imah Titin. Daweuh keperluan. Palingan ukur ngajak ngobrol bari jeung eta deui anu dicaritakeun. Amun kitu mah boson keneh wae atuh, sarua jeung bohong. Hadena aing kudu ka mananya anu mata kresap. Nyi Sawitri gegerendengan sorangan bari nangtung di tengah jalan. Adena palebah dinya taya jalma sejen jadi eueuh anu ningalieun. Ah mending oge ka ditu ka lapang. Di dinya masok loba barudak anu arulin wayah kieu mah. Nya ah, bener mending ka lapang. Nyi Sawitri ngalengkahkeun deui sukuna ari maksudna rek ngajugjug ka lapang. Ari sabab, wayah kitu sok loba barudak anu keur arulin.
Di tengah jalan gukok amprok jeung batur salemburna. Nya terus pada nanya sarata dijawab kalayan someah. Tekung silila. Nyi Sawitri anjog kalapang. Kasampak didinya loba jelema kolot budak lalaki jeung awewe meni ngarogrog. Lantaran keur lalajo pertandingan sepak bola antara urang lembur Cibubuay ngalawan urang lembur Babakan. Alah, bener kayaan di dieu mah rame. Loba jalma anu keur lalajo. Seleundeuk Nyi Sawitri ngadeuketan. Samalah terus manehna maju ka hareup sabab hayang leuwih sidik sarta embung kahalangan ku batur. Barang ningali Nyi Sawitri aya di dinya. Urang lembur anu keur lalajo ampir sakabehna ngalieug. Samalah tuluy pating kecewis ngomongkeun lalaunan. Lalaki kolot, lalaki ngora, maralong ka Nyi Sawitri teu srigna mah teu ngiceup-ngiceup lantaran resep ningali geulisna. Urang kocapkeun anu keur maraen sepak bola harita teh si Coet alias si Iyep anu kabagian ngajaga gawang. Caritana mah red ka Nyi Sawitri. Puguh atuh meuni olohok bibirna kutap ketap. Tapi untung teu bari ngacai. Nya kitu deui baturna anu sejen kabeng bat tuluy ara lohok ningali awewe geulis anu keur lalajo. Nempok kitu lawana anu harita keur mawa bola nyerentang lumpat bangun anu laluasa pisan. Lantaran ningali musuhna loba anu keur malaweung. Seak! Jebrot bola teh ditajong satarikna. Blus ka jero gawang, nya akhirna gol atuh gawang anu dijagaan ku si Coet kabobolan. Ger atuh anu lalajo harita surak keak-keakan. Nyaksian kajadian kitu puguh bae atuh si Coet reuwas kitu di batuna lantaran gawang kabobolan. Da gara-gara si laing Coet. Jadi weh gawang urang kabobolan. Ceuk si Edoy kukulutus nyalahkeun ka si Coet. Tong make nyalahkeun dewek, da eta oge gara-gara maneh keneh. Nah atuh musuh mau bola teu dihalangan. Da teu kadeuleuh atuh euy. Da si laing mah olohok wae kanu geulis. Da sarua we maneh oge Coet. Bisa we ka batur sia. Ceuk si Edoy jeung si Coet silih tempas. Geus lah. Teu kudu ribut da geus kajadian ayeuna mah. Tuh tempo lawan urang geus rek nyerang deui. Ceuk si Ojay gancang ngagebes kanu keur silih tempas. Ngadenge kitu jep duanana jarempe si Coet ngajagaan deui gawangna. Geus kitu ger deui pertandingan harita dimimitian. Urang lembur Cibubuay jeung urang lembur Babakan silih serang. Sabab masing-masing hayang menangkeun pertandingan. Ningali kitu ger atuh anu keur lalajo surak lalaki pating gorowok awewe pating gerewek hayang mere sumanget kanu keur tanding. Kitu deui Nyi Sawitri oge pipilueun ari sabab kabawakeun kunulian. Tekung silila. Salah saurang pamain urang lembur Cibubuay bisa ngasupkeun bola kana gawang lawan. Ger atuh anu lalajo surak deui muni eak-eakan metra. Da puguh atoh. Kitu deui Nyi Sawitri keprok sarua manehna oge ngarasa atoh. Saterusna anu keur main bola ti dua lembur silih serang nepi ka anggeusan. Akhirna urang lembur Cibubuay menang tapi ukur menang ipis gesehna teh teu pati jauh. Urang lembur Cibubuay angkana 3 sedengkeun urang lembur Babakan angkana 2. Jadi ukur beda hiji. Tapi sanajan kitu keukeuh urang lembur Cibubuay anu harita menang. Nya puguh sararea bunga. Tapi sabalikna pihak lawan katingalina kurang sugema. Geus kitu sararea bubar urang Babakan kabeh ngaleut balik ka lemburna. Kitu deui urang lembur Cibubuay rek barali ka imahna. Sajajalan recok ngarobrol nyaritakeun di pertandingan anu bieu. Nyi Sawitri ngadengekeun bari leumpang sedengkeun ditukangeun aya saurang lalaki ngora anu ti tadi ngawaskeun. Samalah merhatikeun kana sakabeh gerak-gerikna. Eta lalaki leumpangna beuki gancangnya antukna mah jadi ngarendeng. Geus kitu pok ngomong. Metra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.